Ibu-ibu semangat bu, semangat ngejawab salam lulus ya. Kula di luhur semangat, seperti ngoge. Ibu-ibu di hadap kudu semangat, supaya jadi ngaji. Lamun luhur semangat, hadap untuk semangat mau jadi ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid, peringatan Haul Nyimas Melati anu ka-80. Alhamdulillah selalu dikenang tiap tahun terus, bahkan tiap saat, atas jasa-jasa beliau dalam perjuangan agama, perjuangan negara. Dan beliau salah satu termasuk aulia Allah, walinya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan karomahnya, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Kudu kieu nyeun jasa ka batur anu geus nyeun jasa ka urang. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul nggak? Si bisa nyeun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Lamun eueuh perjuangan para ulama, para wali moal nangtung di Indonesia. Benar? Benar teh? Bahkan atuh satahun sakali itu bisa moal poe yang ngirim Fatihah. Ulah ngirim dangdut bae. Agustusan ke para pahlawan dikiriman dangdut teh pahlawan. Aya begitu di dia. Goblok. Atuh para pejuang, para pahlawan, para wali geus teu beuki nu karari itu. Tiap Agustus dikirim goyang bae, kirim ngebor. Lamun Allah teu karunyaeun geus dihudangkeun eta para pahlawan tiap Agustusan. Hudang sia. Indit ka Bunar. Anu ngirim joget ka sia, cekek panitiana. Aya nu segitu aya. Saha panitiana? Jaro. Atuh jaro cekek pangeulana sia. Mudah-mudahan di segala rupa pengorbanan para panitia sing jadi tabungan amal soleh. Wabil khusus tokoh masyarakat, tokoh ulama, Kiai Haji Fakhrul Raji, Kiai Haji Sumardi, Al Ustaz Arif, Bapak Haji Madsuri, SA MSI, Bapak Nadil, oke, Kepala Desa Bunar, Bapak Amin. Sakitu-gitu na catatan anak. Anu teu sebut ulah nyalakeun aing. Salahkeun panitia. Nah yang aing masa buku we tangaran ameh aing teh ka subuh maca eta. Mudah-mudahan dia tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat sing diparanjangkeun umurnya ku Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para kiai, para asatidz sing panjang umur, sing tambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah milik rezekina, tambah-tambah istrina. Kudu gandeng antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak kejedok. Non susah, nah itu nini salah ngaprek amin terjadi guna aja.
ngagok aing ngeuleuh nangis tinggal min sia. Ieu lalaki setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Doa terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek ini. No penting para ulama, para kiai, para asatid, para panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmu, berkah rezekinya, dikasih turunan yang soleh dan solehah yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri yang saya hormati, Bilusus, kepala desa, mudah-mudahan kita doakan jadikan pemimpin yang amanah, yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keluarga besar almarhumah, keluarga besar yang dihaulkan pada malam hari ini, turunan-turunannya mudah-mudahan disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sabab geus penting teuing aing gegerebegan di ceramah ieu. Kakarak aing ngalaman ceramah naik jam 11 ya. Berarti moal kebel aing ya. Sajam we cukup. Capek aing leuleus. Ngetem aing geus 3 jam jubur mending ngari-ngari ya. Alhamdulillah berkah tabarukan Kanji Mas Melati. Mudah-mudahan orang menang keberkahan Allah sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur orang sangakeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugia tetap dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para duriyah-duriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masih kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, urang papai hukumna ngahaulkeun jalma-jalma anu geus teu raya. Sabab masih kena aya sebagian kecil umat Islam nu nganggap musyrik, bid'ah, dolalah. Nanaonan haul cenah. Sok aya kitu sok aya. Cek urang mah kiai can resepat cicing bae. Bener teu? Ulang ngaharam-haramkeun haulan haram. Yang naon ngirim Fatihah kanu pae, geus moal kadenge, Fatihahna ge moal nepi, paling nyangkut tapi yang listrik. Goblok da jelema ngalerek gitu. Di Karawang anu ngomong gitu, cekek wae kamari. Nanyakeun haul eueuh teh dituna. Awas, jangan muatan iman jeung akidah urang. Ceuk saha haul eueuh teh dituna? Nabi nu mere contoh haulan. Saha urang umat saha, berarti urang kudu nurutan. Bener teh? Berarti teu salah ngahaulkeun, teu salah. Aya sebagian kecil umat Islam nganggap haul eueuh teh dituna. Di Karawang jalap jelema nu kitu, aing berangkat rek haulan guru jeung barudak santri ngabring, eta jelema nanya di jalan, "Kaji rek ka mana?" Haul. Nyeletuk pengen ngomong hareupeun aing, "Eueuh teh dituna kaji." Nek aing dikitukeun. Sampeukeun wae teh jelema. Ngomong naon sia dia? Nya haul eueuh teh dituna kaji, ai sia ira hati ditu. Goblok. Ngaulang dikitukeun. Naon maksudna ka haji? Ai sia maksudna naon tadi? Heeh, ceuk pula haul eueuh teh dituna kaji. Heuh aing nanya, sia ira hati ditu. Panggih jeung sia di ditu, mawa naon sia di ditu? Iraha sia rek ditu deui. Engke lieur kata jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi gitu, bukan sia gitu. Atau lamun emung dikitu-kitu, nya ulah gitu. Tah, gitu. Terus kalau gitu. Makanya ulang dia ulah gitu. Iya mari gitu. Nah, nanti kan eueuh dituna baca sejarah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nyarioskeun, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yati kubur asy-syuhada inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Saur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi setiap tahun ngahaulkeun para syuhada Uhud. Setiap akhir tahun Nabi ziarah ka Uhud, tujuanana ngahaulkeun para syuhada. Begitu nyampe ka makam Uhud, Rasul mengucapkan kalimat assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kasalamatan pikeun araranjeun.
hasil tina kasobaran ala ranjeun anjeun ditempatkeun di tempat nu pinuh ku kanikmatan. Aya sahabat nanya ngaranna Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nu milu ziarah ka Uhud jeung Rasul. Cek Ibnu Muwaihibah, ya Rasulullah, apa aya manfaatna ieu ziarah haul ka dieu? Cek Rasul, aya. Manfaatna naon? Urang bakal menang rahmat ya Allah. Nah, kaula nanya cek Nabi ka para sahabat, ieu anu diziarahan ku urang makom-makom saha? Makom para syuhada Gusti, makom sahabat-sahabat urang, makom sahabat Gusti, bahkan aya makom paman Gusti di dieu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Saha eta jalma-jalma teh? Jalma-jalma saroleh Gusti nu rela ngorbankeun nyawana, hartana, tanagana, pikiranana sampai titik darah penghabisan ngabela Allah jeung Rasulullah. Anjeunna jalma-jalma saroleh. Kubacit Nabi, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang soleh, maka Allah kontan nurunkan rahmat. Alhamdulillah. Makanya menaya haulan para ulama, para kiai, para aulia datang sabab malaikat rahmat dihadirkan di dinya. Alhamdulillah. Oh ya jalmi solehah, jalmi soleh. Alhamdulillah. Karomah geus kabuktikeun, bahkan ieu lapang jadi saksi nu didiukan ku sia. Ieu lapang jadi saksi baheula. Di ngobrol jeung Jaro tadi. Jaro mantan. Urang dia kerak nyahun yen eta walina Allah karomahna ditinggalikeun. Mentang langlayangan nyimas baheula nyimas melati mentang langlayangan. Langlayanganana nyangkut dina tatangkalan. Lain didudut tapi benangna ditaekan lempang ka luhur. Karomahna subhanallah. Kurang bisa gitu ngimpi kurang karak mapai jembatan dina awi oge dina ruyuk nyimas manaon benang di damparan make kayu damparan. Masya Allah. Karomah bahkan pernah ditewak ku Belanda baheula aya riwayat nyimas ditewa ku Belanda dibawa ke Jakarta, tapi aneh dina waktu yang sama nyimas aya di Karawang. Nyimas melati aya di Karawang, makanya di Karawang patilasan anjeuna aya disebut Nyi Paraji Sakti. Seueur landihanana ye nyimas melati. Nyimas Paraji Sakti aya di Sanggabuana, Gunung Sanggabuana Karawang. Jadi nyambung tapak-tapak perjuangan anjeunana. Subhanallah, ongkoh dina poe eta ditewa ku Belanda di penjara, tapi jasadna aya di ditu jalmina di Karawang. Mancala putra mancala putri. Subhanallah. Aya nu bisa kitu urang. Aya ngribet. Hayang boga ilmu kitu. Saputing opat panggung. Wakina sarua. Aya di ongkoh. Di Cibitung ongkoh. Di pasar Kemis ongkoh, di Cikopa ongkoh. Hingga panitiahnya boh. Penting tadi asal bubarok ceramah jam 11. Penting tadi mah di lemur aing. Cek urang Cikopa, di lemur aing penting tadi jam 11. Berarti asal bubarok sakti. Padahal mah ngimpi aja. Begitu turun ceramah aing hudang. Diudangkeun ku pamajikan, sore keur ngimpi aja. Ieu mah asli. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa menang karomahnya. Amin. Satu kelebihan yang Allah berikan keluar biasaan kepada para wali-walinya Allah disebut karomah. Keluar biasaan yang dibikin ku Allah kepada Nabi Rasul Allah disebut mukjizat. Kumaha sih karena judulnya atuh. Keluar biasa anu Allah dibikin kepada Nabi disebut mukjizat. Nu dibikin kepada wali disebut karomah.
nu dibikeun ka para ulama disebut maunah. Lain maunah tukang karedok lain. Keluar biasa nu dibikeun ku Gusti Allah ka para nabi ka para rasul disebutna mukjizat. Contoh seperti Nabi Muhammad ngagupayan bulan, eta bulan turun nyamperkeun kana pandangan Rasulullah ngabelah dua di kantongan ku Rasul. Mukjizat. Rasul ngagerowan tatangkalan keur bapa Rasulullah di padang pasir, para sahabat ngarasa kapanasan. Rasul mah henteu, naon sahabat ketika lempang kapanasan, ieu awan nuturkeun nyiuhan Kangjeng Nabi. Mukjizatna Rasulullah. Sahabat anu diburi teu kabagian iuh-iuhan. Begitu reureuh istirahat, Rasul ningali aya sahabat kapanasan, aya belah ditu aya tangkal. Digero ku Nabi ngebayan eta tangkal nyamperkeun aya di para sahabat, nyiuhan para sahabat eta mukjizat. Nabi Musa ngabelah lautan merah ku tongkatna. Ketika diudang-udang ku Firaun, Nabi Musa dibunuh. Nabi Musa lompat ka sedek ka lautan merah, lari ke depan. Lautan merah membentang luas, balik deui ka buri. Firaun jeung pasukanna geus deukeut rek ngabunuh. Bingung Nabi Musa rek nyalametkeun diri, rek nyabrang eueuh jembatan, rek nyieun heula ku harita can aya nu dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tulung ka Allah, ku Allah ditulungan. Tenggelam lautan merah ku tongkat anjeun, diayunkeun tongkat Nabi Musa, digebuk lautan merah, belah jadi jalan membentang luas. Itu aya deui kelebihan ku Allah dibikeun ka para wali-walina Allah disebut karamah. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz diberi karomah keluar biasaan, bisa ngahirupkeun nu paeh. Aya nu bisa aya nu kitu aya awewe sakti awewe nu paeh jadi hirup ngahurungkeun kompor. Dengekeun ulah-ulah ngaledek ka awewe, katinggalina fisiknya lemah, tapi awewe punya kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh kaum pria. Makanya lalaki kudunya sia ka pamajikan, ulah hianat ka pamajikan. Cicing lain gedelaan cicing. Sabab awewe punya kelebihan. Namun kelebihan awewe adalah satu-satunya manusia di dunia yang paling berani. Mana contohna awewe paling berani? Hiji, awewe wani yang hareupan paeh. Nu wani yang hareupan paeh ibu-ibu. Jujur, ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali ibu narohkeun nyawa. Bener? Wani yang hareupan paeh. Buktina wanian, buktina ibu-ibu eueuh nu kapok. Anakna karak ngorondang, indungna geus kunaon Bu? Kalepasan. Beuki siang. Itulah pemberani. Sedengkeun orok nu bijil nepi ka narohkeun nyawa, pan ukuranna aya nu 2 kilo, 3 kilo eta orok. Bener Bu? Lalaki ulah kitu. Maaf, urang mah tong 2 kilo 3 kilo. 3 poe beuteung ka bebeng. Demot-mot. Begitu mules indit ka WC, gah heujeun mah dibeberge. Nu bijil masa eutik. Terus. Karasa sih. Awewe mah 2 kilo, 3 kilo orok nu bijil, pantes tarohanana oge nyawa. Bener Bu? Cerit meratan langit ngocek meratan jagat. Ibu mah di kamar jeung bidan bae. Salaki ibu di mana? Di luar. Jalan-jalannya nyotan jinggo bari-bari dan lalaki awewe.
Pemajikan di kamar. Tak sing karunya ka pamajikan. Sekali ngabarengan pamajikan salakina gegeran. Latah. Majikan ngahujun, minggu ngahujun. Tung teu masalah kina nu teu heula ngajul. Cuk bidan dia orok bau naon ieu we tahu. Hebat ibu-ibu. 2. Mana kelebihan ibu-ibu? Ibu-ibu paling berani. Berani naon? Berani ngiridit. Eueuh deui jelema di dunia nu wani ngahutang hanya Allah we. Mun unggal poe isuk teh ka sore nu nagih ngabring. Mantak lempang nage kendor awewe mah kendor. Naon sabab nu dipake can lunas kabeh. Berat. Tiung obat bulaneun. Baju seragam eta panu mulun kamari ge can lunas. Sendal kandel sabelah ipi sabelah eta nu genep bulaneun sendal. Insyaallah wani ngiridit. Dilo awewe pemberani nu katilu awewe wani nyarekan nu dagang. Nu paling berani mamarahan ka nu dagang awewe. Lalaki mah teu wani. Lalaki hayang dahar buka kejo sapiring eueuh laukna aya nu dagang chicken liwat ka chicken sabaraha 6.000 mahal teuing 5.000 nya teu bisa 6.000 bumbuna spesial crispy mikir lalaki mah dan bae mahal oge diberi ku aing 6.000 nu penting aing bisa dahar ayeuna daripada aing kudu muda-muda geula kotok jangan mencitna jangan ngulungna kadudukan bulunang gorengna weuh kebel beniknya tinggal nyatu jadi bungkus tang 6.000 simpel lalaki mah rasional itu loba uget mun awewe nawar bang ya chicken sabaraha 6.000 Masya Allah ngomong sudah pakai sound system ngomong ibang kotok segera pelok meni mahal gede-gede teh nyokap untung teh di situ ke kamari 2.000 jeung dagang 10 urang 100 urang nu balanya modal kieu bangkrut aing awewe wani nyarekan nu dagang mana deui kelebihan awewe nu kaopat awewe wani ngahirupan nu bae ngahurungkeun kompor tong kemana ting mikirna cicing sia tolong hargai wanita tenang bu dibelah kagak yang teresep ka lalaki atuh bahaya yang teresep ka lalaki mah kudu dipariksa mun kitu carana ya minta hadirat rahimakumullah makanya jujur bae jujur lain yang harapan ibu-ibu beda aja penting harapan ibu-ibu di mana-mana urusan pengajian maaf geus beak ku ibu-ibu mah jujur ngandalkeun lalaki mah hese lain pada hareupeunana muji ibu-ibu mah weuh capek isuk-isuk kayak pengajian belaan di imah pagawean ditinggalkeun ngabelaan minggonan heula bener bu padahal di imah seseuhaneun loba belaan ngaji heula nyeuseum balik ngaji aing hebat aing ibu bahkan nekat awewe ka pangajian mamawa seseuhan nyeuseum kiai nang siapa berang aya pengajian datang penting pinuh mantap na ibu-ibu subha Tata gula lo di Karawang ngayakeun pengajian tilok ngondak lo bapak-bapak ngolok undangan ke bapak-bapak mah 500 undangan udah datang 5an rutinan minggonan aki-aki kabeh obat batuk hiji molor mending ngondang ibu-ibu tolok undangan cukup 5 undangan ke 5 majelis taklim lu datang 500 mantep na ibu-ibu ngan olok kejo menyuguhan ibu-ibu wow karek diasongkeun tata mun piring-piringna leungit amin dihakan jeung piringna sudah lamun nyuguhan bapak-bapak aweh cok dina meja bapak-bapak aya cau aya apel aya anggur aya lengkeng awet
bapak-bapak makalaria modus lele batur bongo batur meleng jauh lagi tinggi di kantongan ku bapak-bapak sok kira paling sana calana anak ayah jauh cicing tongan yang saya ini kos mengerti wae ya Allah subhanallah doakan ibu-ibu si paranya ngumur amin. Emang Indonesia kan ibu-ibu lain lalaki bapak orang menumpang di Indonesia hirup di Indonesia numpang Indonesia nu boga ibu-ibu buktinya Indonesia disebut ibu pertiwi lain abah pertiwi sorry lalaki Jakarta nu ibu-ibu disebut ibu kota bapak kota bahkan kemarin tanggal 22 Desember ayah hari juri siap kepengaruhanku Yahudi siapa 22 Desember oh selamat hari ibu kabeh yang status terima kasih ibu kasih sayangmu sepanjang masa tolol bacot kelas nuhus ya ingat ka indung tanggal 22 Desember kan itu nyiksa deui sia ka indung alas ya cek indungna aing teu butuh status aya di nu ngarayu oh ibuku kaulah segala-galanya indung segala-galana ku indung nyuci ku indung masak ku indung bebersih di mah ku indung ngasuh budak sia ge ku indung tolol nyiksa siapa maaf dalam Islam tidak ada hari ibu maaf kalau hari ibu setahun sekali berarti munafik ka jelema maaf rek inget indung mah ulah setahun sekali ugal waktu inget jeung maaf deh salah eta jelema nu nyieun hari ibu tanggal 22 lain hari ibu hari ayah hari ayah denge kusia ayah guna satu aku sayang ibu dua aku sayang ayah dua ayah kunon kusia di aku awewe minang wae dua anu aing eta teuing umat Islam geus kajebak ku Yahudi aja untuk mengingat ibu kita jangan setahun sekali setiap saat jujur sakumaha lobana harta menjadi anak sadunya harta anak kumpulkan rek mayar jasa indung moal kabayar betul ibu wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung teman anak ke 17 yang bolak balik lagu di dia menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu ayah dina lagu ayah qasidah ayah eta baheula melin qasidah lain keur leutik baheula sok lalajo ibu-ibu nu maena alat geulede baruleun naon kitu ditimpring heueuh lagu teh jauh tiadana dan berempang itu berarti mimpi bener yang kerletik sok lalajo ya dana terus hamawi ya mis lebatlah di lagu qasidah nu sok diheureukeun baheula ku barudak ya kadal haram goblok kadal mah haram komodai orai kadut baheula kitimpi tak belum can aya variasi baheula leungit kitimpi datang ke rebana kasidah rebana mulai aya variasi almanar tasik nasidaria Jawa
saat muncul atau nakol. Leungit kasidah datang cerawis. Hah? Oh, mak gede geus kolot di dieu. Mak rawis. Oh, barudak di imah latihan alatna baru leutik nakol sadek-daek. Kadenge ka mana-mana. Eueuh opak, eueuh opak. Eueuh opak, eueuh opak. Eueuh opak, gemblong. Eueuh opak, gemblong. Eueuh opak, eueuh opak. Empingna jujur, empingna jujur. Seni eta seni. Ya iyalah mending kena seni marawi, sadro, kasidah, betul gak? Ulah ngaku Islam, ngaku Sunda, ngaku barat. Lu batur teu ngarti sia lieur. Dina balengan sawah ngarungkun ngaruyuk. Batur magrib ka marasu nyekel gitar. I don't know why you say goodbye. Kunti geran ye. Cek kunti, aduh CS aja. Cing di imah teh atuh ayeuna mah syair-syair Islami, bener. Ulah barat nih. Ulah ke barat-baratan gitu, barat nih. Anu Islami ayeuna mah kasidah, rebana, marawis, hadroh, bener teh. Musik-musik itu para rugu di imah, malaikat rahmat bagus ayeuna mah malaikat rahmat dari kendaraan ngurusin imah geus teu beuki kana ibadah. Beda jeung zaman baheula imah tina rujuk tina bilik bari sederhana panggung dicangan ku lentera can aya listrik malam Jumat di magrib ka isya suara yasin tabarok sholawat kadenge baheula mah. Musola reon panggung aya speaker baheula ge ke zaman aing leutik aya toa speaker gantungkeun takal jamu geus gepeng. Maka setrum lain listrik aki, setrum aki. Mikna lain uki lain buleud. Speaker salon bungkus ku lawon, beungeut ku karet. Kabaseuh berbagai macam dejigong tertampung. Bener teu Pak baheulanya? Ngalaman malam Jumaah barokah di mushola. Di maghrib nepi ka isya barudak lalaki jeung bapak-bapak marhaba berjanji dibaca hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawla li ismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi saratu celi ece mata emak benar tak biwir ibi benar buuk ibu lalaki ayah oh ayah lalaki ayah hiji naon korong nah, berarti engkok lalaki nah si engkok pamajikan anak cileh ayah lalaki hiji tak sing paranjang umur ibu-ibu lamun eueuh gerakan majelis talib ibu rasan parlem ya syiar ibadah benar sing paranjang umur amin ya Allah ya Rabban ku asep ngabul-ngabul awewe maaf pan urang keur ngahaul ke dia waliyatullah leres teh yang kasih sayangnya sepanjang masa tidak ada batasnya nyawa pun ditaruhkan demi anak-anaknya betul mudah-mudahan ibu sing jadi istri nu saleh amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban jadi Rasulullah pernah ngahaul setiap setahun sekali ngahaulkeun atau begitu carana haulan teh lain bid'ah lain geus aya ti nabi ngahaulkeun ketika kita mengingat orang-orang soleh maka Allah kontan nurunkeun rahmat alhamdulillah komo ya pejuang bangsa pejuang agama leres ya syariat na Indonesia moal merdeka merdeka na Indonesia lain menang gratis di Belanda lain gratis pamer Jepang, lain gratis pamer Inggris, lain gratis pamer Portugis, tapi Indonesia bisa merdeka hasil tebusan nyawa getih para wali, para ulama, para kiai, para santri baheula. Betul? Lamun kalimat Allahu Akbar, maaf, moal mungkin bisa merdeka. Leres teh? Atau logikana coba maaf bambu runcing ngelawan granat Belanda. Golok ngelawan tank bajak Masya Allah tapi bisa menang Indonesia alhamdulillah
Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah mampu diusir ku para ulama para santri. Modal bambu runcing, modal golok, modal ketepel, bandring bisa ngaruntuhkan pesawat Belanda tak bandring baheula santri. Cek sejarah pesawat Belanda nyerang teragrak naku kiai bandring ketepel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ragrak pesawat Belanda, pilotnya molor. Tapi sakti kene eta kiai bisa milihan pesawat anu pilotna molor. Aing di imah nyobaan ngabandring piit dina jengjing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Boro-boro keuna kagetan ge henteu tapi it malah kikiran ngaledek aing gak kena isukna dituar jengjingna ku aing. Padahal bismillahna sarua bismillahirrahmanirrahim. Tapi konon para wali, para kiai, para santri baheula diijabah sabab hatena istiqomah bersih. Mun sasepu barok geus kotor. Maaf, lamun doa ibu bapak hese diijabah, para pemuda ngadoa ka Allah hese diijabah, ulah nyalahkeun doa. Hate pariksa kotor apa sampah. Innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah moal narima doana hiji jelema lamun hatena aya runtah, aya sampah, kokotor, eta nu halangan. Bejaan asep atuh. Nyimas manggeus bersih hatena, makana loba keluar biasaanana doa-doana diijabah. Pangeran Jayakarta diijabah doana, hatena bersih, ikhlas, teu sieun ku pae demi agama, demi bangsa. Urang mah geus kotor. Hayang atuh asep doa diijabah, bersihan hate. Mana kokotorna bejaan rek dipiceun ayeuna. AIDS, AIDS, AIDS. Cek dokter kesehatan, AIDS penyakit kelamin yang mematikan. Tapi cek si Asep Mubarok, AIDS adalah penyakit hati yang mematikan iman. Doa hese diijabah. Bejakeun naon AIDS? Akna som eta penyakit nu halangan. Bisa wae jelema sombong ku ilmu, bener? Asa aing pangartina ka batur nganggap enteng. Di pepatahanku sahana pun darek narima. Lah sia budak kamari sore nyaho naon? Akang ya akang, maaf Kang, sadar masing-masing punya kekurangan, betul? Sok sana jangan budak ngora, ayo bener mah tarima, nuhun ceng, abah geus dielingan. Mudah-mudahan manfaat eta ilmu ceng, ulah eureun-eureun ngalingan abah. Rumah sa abah geus kolot loba poho, sing jadi ilmu nu manfaat. Eta kolot tawadhu ngaranna gitu. Henteu sob. Bisa wae sombong bijil tina jabatan, bener? Asa ing pangluhurna teu wauh jeung nu dihandap. Sadar moal bisa mimpin di luhur lamun eueuh rakyat nu dihandap, bener? Atuh lamun eueuh rakyat nu dihandap rek mimpin saha? Rek mimpin cucumu? Makana sadar keur cicing di luhur kudu inget kanu dihan sabab dihandap mah eung. Naon ibu-ibu ya? Nya keur cicing di luhur kudu inget kanu dihan sabab dihandap mah. Tapi dah heueuh. Maksudna kieu nu meunang milih urang geus cicing di luhur mah enak-enak, diuk di kursi goyang, mereka dasi panjang-panjang, tiap tahun ngedukan duit sidang. Bener? Ngadenge harga nararek, BBM nararek, teu ngapeun da gajina gede. Tapi ketika ekonomi Indonesia acak-acakan, BBM naik, harga nararek, nu ngapa rakyat nu dihandap. Tak sing eling, keur cicing di luhur kudu inget kanu sabab nu dihandap.
Engap. Ulah keur memehna wungkul hayang naik ka luhur nu dipake politik nempo kanu laleut. Geus di luhur tibalik nu dipake politik nipu kanu laleut. Anu nabe-nabe, nu ngampar-ngampar, anu sebe-sebe. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur. Nu malarat tetep malarat, dilaluhur makin makmur. Bener? Listrik neon-neon, tai kuda dikadutan. Ngerti teh ibu? Sarua. Listrik neon-neon, tai kuda dikadutan. Wong cilik kelaparan teu naon-naon, yang penting perut bapak perut ibu di atas ngagendutan. Untuk itu kabeh Asep loba nu jalujur saloleh ngabelaan rakyat ulah dicap goreng kabeh karunya kanu bener ngan ribet we urang lamun neuleuh berita mun sok kesel hayang mabe TV di mabe TV nanya berita dengan korupsi deui miliaran triliunan duit rakyat dirampogan bae duit KTP ge teu kanyahoan ting di mana eta duitna 2 triliun coba bikeun ka urang bunar 2 triliun bener tuh bikin ka urang dieu beulikeun kana cendol tak keum sia leuh we moal isuk nini renang dina cendol. Ya Allah ya Rabbana bener teh Bu. Loba sombong ku jabat aya deui nu sombong ku naon ku harta aya asa aing pangbeungharna menimbung ngareneng diuk jeung tatangga nu miskin sieun katempelan sangsara. Ulah kitu euy moal jadi jelema beunghar lamun eueuh doa-doana fakir miskin bener tuh sadar butuh urang bener mangara buah apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga kacana ditutupan kabeh sieun lalalae tatangga ibu tatangga deui nyahoeun salalembur eta apaan 5 tahunan kadenge tina belokna rem mending ngajerit mending kiri ulah som bisa nabrak pagar sih ya mobil kerak saminggu geus penyok gara-gara sombong bejil tina kakasepan bisa asal jadi lalaki pangkasepna wah belag cicing jelema kasep ulin sia ka Mekah jadi goreng sia sabab di Mekah loba nu leuwih kasep Tempo Saudi jara rangkung mararancung wow aing kemari umroh teu pede aing lempang atuh aing di hotel ka haram hareupeun aing Saudi jangkung aing penek dibireun belah dia Turki mancung aing pesek belah dia Libanon bodas aing geuneup aing mun mereka buri geus nu kasep teu ada lah sia aing diburi sorangan bari tunggul nuhun Gusti ieu nikmati Gusti abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti teu ka eta nikmati Gusti aing geus disyukuran mah aing dihibur hate burudul ti burieun aing jamaah Afrika negro aing hiji di dinya jadi pangganten aing di dinya cek aing yes menang aing di dinya sok sombong tina kagelisan sorry neng ulah sombong lamun neng ke Mekah jadi goreng sia depan Saudi gareulis aing lempang itu eureun jubur aing dicimitan ku pamajikan mata mereka nyeri aing diciwitan kita nong sih neng nyiwitan wae molotot wae mata molotot oh atau aing peureum nu geulis katabrak wae apa korela cek pamajikan tabrak jubur onta pamajikan cemburu tandana cinta ya iyalah itu cintaku mah setor gede wae awewe mah kitu gitu setoran badak wah badak manja letah ge mondokan sok sia ya salaki keur loba duit balik gawe mawa duit loba barang-barang babawaan belanjaan loba wah ngadadak cadel kakak adi teh ono ida cek salaki na sia ngegelna ngomong dari kitu sia ono ida naon sono ida sono kacida
bari tuyun salakina ka kamar cadel deui ngomong na manja deui ieu entan adeun entit salakina pusing sia ngomong naon deui bahasa planet mana yang dengar ti naon si entan entit ieu bujal adel saeutik atau bujal mending entan adeun entit yang digarok ku salakina atuh digarok beak bujal pemain kita manja salaki mau ngopi geuning asong-asong kan kesumut salaki ngopi atau ngopi salaki lo badu giliran salaki teu gablek duit sia salaki na gegerewekan nyai bagiankeun kopi datang ti dapur mah jinjing termos gelas sendok gula tambrukeun hareupeun salakina jieun ku sia ulah manja sia hirup teh tuh batur mah liar dengan duit jadi payah kemana-mana siapa molor payah nah ngopi-ngopi tah termos na tah gelas tah gula na gula tah cek salakina kopi na mana kerok beheung sia astagfirullahaladzim amit-amit awewe kajajaden begitu aya awewe begitu ka salaki tung keripit ahai urat bawang diberi nyung-nyung teu gablek duit ka salaki ngajak ke perang salaki duit nacarang ka salaki wung-wung bang di dapur meuni tongteng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki coba ciwi teu bari ku tak birit ngabibi teh sayang beurit dengekeun ku awewe jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki euker pusing pamajikan ulah rungsing mending ngebuka kita jeung samping asongkeun jubur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngorah geus melendung cek ibu lalaki cekekeun setuju ibu cekekeun doakeun salaki nasin saroleh amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal ibu bapak dari hadirat rahimakumullah angkuh piceun ganti ku tawadhu rendah diri handap asal naon deui asep panyakit ate nu kudu dipiceun supaya doa diijabah nu kadua ain ina iri sirik ku milik batur panasan tetangga kabeli TV leuwih gede muriang isuna tetangga ganti motor make ninja wah pingsan bawa ke klinik diop nama suntikan infusan ge lain tina leungeun tina irung dilongok ku tatanggana ke rumah sakit nu ngalongokna tukang ngagosip hareupeun nu gering ece kamari tatangga ece nu meuli ninja teh motor gede ayeuna meuli ras mobil ece tae astagfirullahaladzim ai siang ngadenge batur barang beuli sia nu pae arek panasan mah ku iba eta nu pantes ibu kamarana ngabring pengajian minggonan ibu-ibu ih jadi panas ibu tunggu kula rek milu pengajian bagus itu bagus ibu gitu tuh dan alusnya ho dipigawe henteu bagus gitu henteu tanyakan nanya ini bapak panasan karena ibadah kamana kak masjid lohor berjamaah jadi kami tak tungguan kak pula rek milu berjamaah mantap gitu tuh pak oh lalaki mah kieu tuh hebat mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohongna atuh heuh deuleu batur ngabring ke masjid kemarana kak masjid lohor berjamaah oh nitip si goblok nitip sholat tak jelema kitu mah lieur di akhirat nanyangan ganjaran teu kapagi-pagi dititipkeun bae saya ya Allah ya Rabbana panasan mah kana iba AID dekna dendam ya momen haulan ieu mas mudah-mudahan sing bisa dibuktikan ke urang jang mempererat silaturahmi amin nguatkeun ukhuwah Islamiyah moal aya kekuatan tanpa persatuan bener moal sukses acara haulan ieu lamun teu ngahiji babarengan bener teu saling
Orang tua dengan anak muda berjibaku, berkesinambungan, saling mendukung, maka lancar ya acara. Alhamdulillah. Ulah putus kuduna beres ieu semakin kuat silaturahmi urang. Mun aya dendam-dendaman meme haulan ieu jeung dulur jeung tetangga, balik haulan berkah nyanyi Mas insyaallah urang jadi loba dulur. Amin. Mending kana loba dulur daripada loba mus. Dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji loba. Memeh jeung nu jauh akur jeung nu deukeut heul. Sabab aya pangabutuh mangadadak lain meta tulungkan jauh pasti kanu deuh. Bener teu? Bener teu? Geura nikmat loba dulur. Tatangga bunga urang milu bung, tatangga sedih urang milu sedih. Doang awak hebat kompak paingan ku Nabi digambarkan Islam satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh satu badan kal jasadil wahid. Suku pagawena jang lempang leungeun jang nyekel mata jang ningali ceuli jang ngadenge semut jang ngomong letah jang ngarasa bener. Tapi beda-beda variasi kompak kabeh pengertian. Kita jong indung suku dek kana batu nepi ka getihan sanu pangeuleuna ribut saha bibir padahal tetangga jauh menjelakannya handap dek cek leungeun aya naon wir cek bibir itu tetangga cilaka dihandap turungan leungeun turun mencetan ngabantuan hebat ieu leungeun irung simpati ngarasakeun nyeri ngariwet mondokan hengir mata simpati milu ceurik gara-gara suku cilaka ceuli milu beureum teu kuat nahan ka nyeri huntu di jero kekereket nu teu disangka jubur tulang nu bengkok dibenerkeun teu kuat nahan ka nyeri brat drot gogolakan kompak ya kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu teu pipilueun cuek si eta mah molor we di jero ieu amit-amit. Euy. Si eta mah cuek, masa bodohan si eta mah ngarengkol we di jero. Atuh heueuh, suku cilaka leungeun mencetan, irung nyengir, sumut monyong, huntu kekereket, mata mewek, ceuli beureum, juburu prat-prat krot si eta mah ngarengkol. Eta teh cirina jelema licik. Licikna kumaha si eta? Si eta mah licik, giliran manehna aya kahayang ngariweukeun sarerea. Penghulu kudu ditean kudu aya walina kudu aya saksina lamun si eta aya kahayang bahkan kudu resmi make surat-surat ditanda tangan hareupeun amil penghulu wali saksi 3 surat SIM STNK BPKB naon SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit ini nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Subhanallah dendam piceun ganti ku silaturah naon deui ase penyakit teh AIDS esna serakah terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Subhanallah nyimas melati ngadepankeun ibadah mengedepankan Allah sehingga kabeh baktina perjuanganana ditamplokeun jang agama jeung bangsa. Coba orang fokus ayeuna. Sabab hidup di dunia sementara satu saat kita akan menghadap Allah. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah? Mudah-mudahan silaturahmi penting ieu, talab ilmu penting ieu, maca zikir, maca shalawat, ngadengekeun ngaji Quran sing jadi bekal urang amal soleh sampeureun di poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan amang fatna, hampura tina segala kekurangan. Geus jam 12 sabab aya acara deui engke teh kamarana. Tuh, nu teu sabar lain aing sia eta. Atau encam turun-turun acan di dieu geus mana lantang gitu geura. Bo. Ibu-ibu balik ti heula can ditutup ku doa insukan salakina karawin deui. Awas ieu. Ieu makom mustajab ieu diijabah ieu awas ieu. Parawan balik ti heula nepi ka nini eueuh nu nanya-nanya. Awas. Ayo sia. Itu diuk deui sieun. Ulang ka pulang, coba cari kala hayang berkah teh. Bu, engke aya dipimpin sholawat ku Ustad, debar sorban, siapkeun panitiana, urang belajar sedekah ke Ustad nu mingpinna. Insyaallah tina harta sedekah urang sing jadi sabab balik ti dieu usaha bisnis dilancarkeun ku Allah.